atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga praise di akhirat ke iya tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka wari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewat ka neraka iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dibantak lamun bener jadi bupati na gede ganjaran lamun bener jadi gubernur na gede ganjaran lamun bener jadi tentara na gede ganjaran lamun bener jadi polisi na gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksain Allah ya majelma itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nang ngatur Allah pasti tergantungan menyangkut ana hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh.